Yen akad nikah dina Quran Gusti Allah ngaistilahkeun teh ku istilah khusus disebar dina Quran ku istilah misakon golizo, perjanjian agung di bahasa urang mah. Misakon golizo teh mun aya dina peristiwa eta teh. Jadi peristiwa diangkat sumpahna para rasul di wakilan ku Nabiullah Ibrahim pamitra Nabi Musa jeung kecap misakon golizo teh dianggo oge nalika Bukit Tursina diangkat saluhureun sirah orang-orang Bani Israel gitu ya. Ngumumkeun persaksian agung di dinya oge anjeunna nganggo kecap misakon golizo gitu. Lajeng katilu misakon golizo teh dianggo dina akad nikah gitu. Tentu ieu teh perjanjian agung dina hartos diuningakeun panginten. Ieu teh perjanjian agung mawi urang jadi kahartos upami aya caroge nu ngaragragkeun talak Rasulullah aras nepikeun ka oyang kitu. Margi ieu teh perjanjian antawis kholik sareng makhluk akan nikah. Agung-agungna ieu perjanjian dugikeun ka upami aya istri nu nyuhunkeun talak ka carogena kalebet kana kategori awewe doraka gitu. Istri nusuz disebut nanti awewe doraka. Cacing kahartos naon margina dugikeun ka Gusti Allah dina hadis kursi gadamel istilah aras nepikeun ka oyang kitu jeung uragragna talak ti pameget ka istrina. Atau Nabi dugikeun ka dikategorikeun aku Rasulullah awewe doraka gitu, awewe nu minta talak ka carogena. Cacing kahartos kumargi akan nikah teh perjanjian langsung antawis kholik sareng makhluk gitu maksudna.